Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna kamari dicarioskeun kamuliaan bulan suci Ramadan, maka saur Syekh Utsman Al-Khaubawi, fayan bagi lil mukmini, maka seharusna pikeun jalma-jalma anu ngaku iman, ayyah tarima syahra ramadana, kudu menghormati bulan Ramadan, wa yahtariza minal munkarati, sareng ngajauhan perkara-perkara anu munkar, wa yashtagila bit taati, sareng nyibukeun diri ku berbagai taat ka Allah, minas salati, diantara perbuatan taat ka Allah teh nyaeta salat, wat tasbih, sareng maca tasbih, wat tadzkiri, sareng zikir ka Allah, wat tilawatil Quran, sareng maoskeun Al-Quran. Etalah amalan-amalan untuk mendekatkan diri ke Allah. Eta sadayana amal perbuatan anu bieu dicarioskeun teh lain jang Allah. Da Allah mah teu butuheun kana ibadah urang teh, justru urang anu butuh mah. Tah lamun urang geus ngarasa butuh kana ibadah, pasti urang bakal moal mengenal lelah, moal mengenal capek, pasti bakal dilaksanakeun eta ibadah dengan penuh keikhlasan. Sakumaha lamun urang butuh duit geuninganan, kajenting gawe papanasan tengah poe tukang aspal, nyopanas matahari, nyapanas nyang harupan aspal, tapi beliau rela memperjuangkan anak istrina kusabab butuh kana duitna. Nah, lamun ibadah geus bisa seperti kitu, moal kahalangan ku tunduh, moal kahalangan ku lapar, moal kahalangan ku capek, pasti daek ngalaksanakeun ibadah sebab urang ngarasa butuh. Komodei di bulan puasa Ramadan anu pahalana luar biasa dilipat gandakeun ku Allah, bahkan pahala bulan puasa Ramadan kuat dibangga-banggakeun ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala parantos berfirman li Musa alaihi salatu wassalam ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, inni a'taitu ummata Muhammadin, wahai Musa, kaula bakal masihan ka umat Nabi Muhammad nuraini, dua cahaya, kaila yadurrahum dulmatani, supaya umat Nabi Muhammad henteu kapoekan eta kunyaah-nyaahna Allah ka umat Nabi Muhammad. Padahal umat Nabi Muhammad harita can aya da keur zaman Nabi Musa. Masya Allah, nu matak lamun urang nyepelekeun kana kanyaah Allah, iyalah bakal ngundang adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Musa, kemudian naros Kangjeng Nabi Musa, wa man nurani ya Rabbi, duh Gusti eta teh cahaya naon, dua cahaya naon anu bakal dipasihkeun ku anjeun ka umat Kangjeng Nabi Muhammad teh. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala nyarios, nuru Ramadana wa nurul Quran, hiji cahaya Ramadan sareng cahaya Al-Quranul Karim. Iyalah dua cahaya terkumpul dina ieu bulan Ramadan. Faqala Musa, kemudian Nabi Musa naros deui ka Allah, wa maddul matani ya Rabbi, terus
ari poekna nu bakal dicaangan ku eta dua cahaya teh naon ya Rabbi? Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah nyarios, dulmatul qabri wa dulmatu yaumil qiyamah. Poek anu bakal dicaangan ku Ramadan sareng ku Quran teh nyaeta poekna di jero kubur sareng poekna di yaumul qiyamah. Ieu mah geus bener-bener kanyaah Allah ditumpahkeun ka umat Kangjeng Nabi. Tinggal urangna bae sing rajin ibadah. Dzurratul Wa'idin, ieu keterangan dikutip ku Syekh Utsman dina kitab Dzurratul Wa'idin. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sareng dicarioskeun ti Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Sayyidina Anas nampi ieu cariosan ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanyanyana Kangjeng Nabi parantos ngadawuh, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, saha jalma anu ngahadiran majlis taklim, majlis ilmu fi Ramadana di bulan Ramadan, kataballahu ta'ala lahu, maka Allah bakal nyatetkeun pikeun eta si jalma anu ngahadiran majlis taklim di bulan Ramadan, bikulli qadamin, setiap langkah eta si jalma menuju majlis taklimna, ibadat sanatin, ibadah setahun. Masya Allah, salengkah doang menuju majlis taklim dicatat ku Allah sebagai ibadah setahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, sareng engke di yaumul kiamah bakal aya dina rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala di handapeun arasy. Ieu pahala ngadatangan majlis taklim sakitu gedena ku Allah disadiakeun, ngan ari di simkuring mah di kampung simkuring mah sok aneh, ari di bulan Sa'ban dibeja-bejakeun pahalana ieu teh, ari ninggang bulan Ramadan pangajianna diliburkeun. Hebat luar biasa. Duka tah dinu lain mah anu sok diliburkeun teh nyaeta pengajian bapak-bapak, sebab ari pangaosan bapak-bapak makan biasana tos magrib, kusabab bulan puasa magrib teu riweuh matak diliburkeun. Padahal naon hesena pajukeun wae ka ba'da asar pengajian teh, bari nungguan burit ngabuburit di majlis taklim. Aduh, apaan eta teh gede pahalana. Ngan kusabab rarembug nyalibur saja we. Nyaah ieu pahala nu sakitu gedena dilalaworakeun. Wa man dawama 'alal jama'atin fi Ramadan, sareng saha jalma anu ngabiasakeun salat berjamaah di bulan Ramadan, a'tahullahu ta'ala, maka Allah bakal masihan ka eta si jalma bikulli raqatin madinatan, tiap satu rakaat ku Allah bakal dipasihan satu kota, tamla'u min ni'amillahi ta'ala, anu dipinuhan ku berbagai kanikmatan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Gode deui wae pahalana. Tahkeun bae atuh libur ngaji ge, nu penting salat berjamaahna ulah libur. Waman barra walidayhi fi Ramadan, sareng saha jalma anu berbuat baik ka kedua orang tuana di bulan Ramadan, yanalu nadrallahi ta'ala birrahmati, maka Allah bakal memandang ka eta si jalma dengan penuh kasih sayang. Wa ana kafilun fil jannah, malahan masaur Allah, kaula ieu
anu bakal ngajamin eta si jalma asup ka surga. Atuh lamun geus dijamin ku Allah asup surga, rek saha nu bisa ngahalangan? Kumaha carana? Tadi teh berbuat baik ka orang tua. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi ramadhana. Dan tidaklah seorang istri mencari ridho suaminya di bulan Ramadan illa walaha sawabu Maryama wa Asiyata, kecuali eta si istri anu milarian karidoan suamina tia di bulan Ramadan bakal dipasihan pahala Sayyidatina Maryam sareng Sayyidatina Asiyah. Hidih ima piraku kudu teu kabita teh teu pirage milarian karidoan suami, panggampang-gampangna neangan ridho suami mah tong waka hese-hese tiap rek sare usapan eta pan salaki pasti ridho de eta Pak Habib nyengir kai satuju wa man qada hajata akhihil muslim fi Ramadan, sareng saha jalma anu memenuhi kebutuhan saudarana anu muslim di bulan Ramadan, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah, maka Allah bakal memenuhi kebutuhan eta si jalma 1000 keinginanana eta si jalma di poe kiamat. Etalah keuntunganana orang aya di bulan Ramadan. Metakan pantas kamari dina hanca kamari saur Kangjeng Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi ramadana la tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Lamun seug umat kaula nyaho kana perkara nu aya di bulan Ramadan, pasti kabeh ge umat kaula bakal hayang dijadikeun sakabeh taun teh Ramadan we eueuh bulan nu lain. Tah ieu buktina begitu banyak keuntunganana ternyata. Urang mah nulungan batur teu bisa cenah, da urang ge puguh tulunganeun. Rek mere tetangga teu bisa, da puguh urang ge keur nganggur kena PHK. Aya anu babari ternyata amal ibadah anu sangat sepele tapi luar biasa ku Allah diganjarna. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dicarioskeun ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, Sayyidina Abi Hurairah nyarios saur Kangjeng Nabi, man asroja fi masjidin min masajidillahi ta'ala fi ramadana, sajalma anu nyaangan lampu di masjid-masjidna Allah ta'ala di bulan Ramadan, kana lahu nurun fi qabrihi, eta teh sarua jeung nyaangan di jero kuburna. Wa kutiba lahu sawabul musallina fi dzalikal masjidi, sareng bakal dipasihan eta si jalma nu ngahurungkeun lampu teh pahala jalma-jalma anu salat di eta masjid. Wa shallat alaihil malaikatu, sareng para malaikat oge ngadoakeun ka eta si jalma. Wastaghfarolahu hamalatul arsy, sareng malaikat pemikul aras mangmentakeun ampunan madama dzalika fil masjidi, selama eta lampu teh aya di jero masjid. Etalah rupa-rupa pahala anu disadiakeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun jalma-jalma anu daraik ibadah di bulan Ramadan. Dimimiti amalan anu hese nepi ka amalan anu babari, sadayana ku Allah Subhanahu wa taala disadiakeun pahala anu berlipat ganda. Tinggal wae urangna sakali deui tinggal urangna
memohon ke Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya orang diberikan kemampuan pikeun ngalaksanakeun kebaikan. Naon margina da ari jalmi anu teu dikresakeun ku Allah mah berbuat kebaikan rek dicaritakeun pahala sagede kumaha sugan angger wae moal daekeun ibadah. Rek dicaritakeun tentang siksa neraka sakumaha kejamna sugan tetep bae noyod maksiat. Etalah jalma-jalma nu geus ditutup hatena ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan urang mah sing kaasupkeun jalma-jalma anu dikresakeun baik ku Allah Subhanahu wa Ta'ala bi barakati hadhihi syahri Ramadan wa bi syafaati habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi rahmatika ya arhamar rahimin wallahu a'lamu bissawab.